Pangkeun nami abdi Agis Aulia Ariski. Nami abdi Ayu Rahmawati. Nami abdi Dea Amanda Habibah. Abdi Fitriatun Alfaijah. Nami abdi Nur Amalia. Nami abdi Zaskia Sevilla Ramadhani. Naon sih resensi teh? Secara etimologis, resensi asalna tina basa Latin nyaeta revider atawa resensi. Resensi nyaeta tulisan anu eusina mangrupa tinimbangan dina kualitas hiji buku. Resensi oge dihartikeun minangka tulisan anu eusina ngeunaan panilaian kana hiji karya seperti karya anu mangrupa buku cerita pondok atawa cerita novel, seni drama atawa film. Dina nulis resensi aya kapunjulan, aya kahangkeran, serta informasi nu kudu ditepikeun ka masyarakat. Resensi miboga tujuan pikeun Nu kahiji mikawanoh kana kakunjulan sarta kahangkeran dina bahan nu diresensi boh buku, boh film. Nu kadua mere gambaran ka pamaca sarta sawangan umum dina hiji karya kalayan ringkes. Mere saran ke panulis mangrupa kritikan karena eusi, substansi, tur cara nulis buku atawa keterangan film. Mikawano karena kasang tukang sarta alasan medala eta buku atawa tayangna eta film. Uji karya buku atau film jeung ngabandingkeun kana karya sejeuna.